Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng matepang sareng Kang Dagol. Urang teraskeun deui nya cariosna ieu. Dina lalakon kalawan judul ngakalakeun siluman bagian ka-16. Hanca carita anu atos kalangkung nuju nyaritakeun kaayaan si Jantra ieu. Jeung den jugala cenah anu arek ka bumina Kiai ajengan Nurya teh ya. Kumaha lajengan cariosna? Mangga ka sadayana caraketan. Si Jantra jeung den jugala teh dicariaskeun. Itu ieu nama nyaho-nyaho geus bumen-bumen we. Den jugala cenah ngobong di bumina Kiai Nurya bari diajar ngaji, diajar kana ibadah deui. Sasat manehanana teh bener-bener dina pabalik pikirna. Den jugala suhudna diajar katingali bangun nu nya-nya pisan. Malahan mah si Jantra sanyana mah teu nyangka den jugala teh geuning bener arek babalik pikirna teh. Sanajan sabari kitu si Jantra oge ngarasa milu reueus cenah kana parobahan anu aya dina diri den jugala. Malah Kiai Nurya jeung Ki Imin ge milu bunga nyakseni atawa ningalikeun kana kaayaan den jugala anu saperti kitu teh. Cak urang Tunda, kaayaan den jugala jeung si Jantra anu ayeuna cenah keur ngobong ngaji di ajengan Nurya. Urang carioskeun kaayaan Ki Palang. Ki Palang aya 2 mingguna cenah sageusna siluman lemburiling surup sumanding kana pakarang bedog buntet teh. Ki Palang ngarasa ambek sabab siluman nu dipuhit ku den jugala geus 2 kali ngadatangan ka Ki Palang. Sabari ngabejakeun cenah den jugala geus 2 kali malam Jumaah teu nyuguh wae jeung deui diteteangan cenah ku ieu siluman ge. Tapi teu kapanggih laratanana. Ki Palang sabenerna ngarasa heran naha cenah make kitu. Da biasa mah mun aya jalma anu jalir janji ka siluman sok bisa kapanggih jeung gampang ditagihna. Cara saperti sawatara waktu ka tukang anu kajadian ka den jugala. Dina waktu eta den jugala teh kapohoan teu nyuguh teh anu akhirna kudu mulung caos atawa neangan seba. Jeung ti kanyaradkeun kapan kajak hiji jalma anu karaku wauh di panyabaan atawa kepapanggih di jalan teh. Tapi naha cenah ayeuna hese di teangan. Ieu den jugala teh malah teu kapanggih sanajan ku bangsa siluman. Halana aing mah kamana atuh si jugala teh. Bora mah ku aing arek diajak moro ka budak Jantra. Oh, ameng geus ngahanca maksud teh teu hese ngamimitian. Sabab meureun si budak Jantra ieu teh kapan bawa manehanana menang nyerenkeun sa manehanana. Geus nyahokit kana itu ieu na maksud teh aing. Jeung leuwih gampang wae meureun ari teu narahal deui mah. Tapi kamana atuh ieu kurang ajar teh. Eueuh pisan laratanana. Aduh daon-daon anu ku aing kudu dilakonan ieu. Kamana atuh neangan si jugala teh. Kitu cenah di antara pipikiran atawa wangkongan dina hatena Ki Palang teh. Ku sabab kitu dina hiji poe rebun-rebun keneh Ki Palang nitahan saurang budak ngora salah sahiji tatangana. Karep jang neangan den jugala. Si budak ngora anu nya oge geus nyahoeun ka imahna den jugala. Sabab dititahan nepungan ka den jugala teh sasat lain sakali atawa 2 kali. Ieu si budak ngora teh singkat nama Indit weh cenah. Ka imahna den jugala. Singkat carita, budak ngora
anu dititahan ku Kipalang teh kira-kira wanci tengah poe geus balik deui. Bari mere beja cenah, yen den juga lah keur teu aya nyampak di imahna. Malah mah cek beja ti lanyangna den juga lah mah luka telah nasibarna semeureunnan. Ieu den juga lah teh geus aya cenah. Sapeuting geus aya sapeuting teu balik. Tah kitu Ki, kuring teh tatanya lalanyangna eta nu ngaranna Banas teh cenah kitu tah Ki. Dan juga lah teh cenah ukur nyaba duka ka mana cenah tah. Tapi na kitu istilahna mah da di bumi na oge tari isieun. Ari bersih nama bersih sabab meureunnan diurus tah ku lanyangna teh ya. Tapi zaman mah teh aya da kuring oge harita teh Ki. Nunuan kitu teh aya meureunnan satengah jam ada toko oge geus beak sabatangna kitu Ki jang nunuan di dinya teh. Anu untung we eta aya meureunnan tah anu jaga meureunnan atawa nalingakeun sok ngabersihan. Nyaritakeun cenah eta dan juga lah teh aya entos sakitu cenah Ki. Malahan mah geus wengi oge teh aya kitu Ki. Wah, kemana atuh ya si juga lah teh. Kemana atuh lah. Ari eueuh mah eueuh we nganuhun we nya. Ngan meureun hampura ku aki moal dikulian deui. Ngan ukur dibere saududeun. Lamun hasil tadi nama arek dibere deui wah biasa we menta deui. Kasih juga lah osok mere kapan ka anjeun. Nya Ki biasana mah osok mere ka kuring teh Ki. Hampura ayeuna mah meureunnan. Anjeun ditambahan deui oke lah. Gampang lamun aki aya milik ku aki dibere deui wah. Sabios Ki eta nama bios atuh. Da kuring mah bisa naonnya ngabantuan aki oge geus bunga Ki. Nuhun atuh arek kitu banyak. Arek ka jero heula atuh anjeun. Moal Ki aya pidameulun deui. Sabab cenah naon teh si Abah di bumi miwarang itu naon teh ngaguyang domba Ki. Kayak atuh arek kitu mah arek moal nyempang lah heula mah. Nya Ki moal lah arek ka bumi langsung hatur nuhun yakin ya ampun teh da meureunnan teu ka ieu teu kairingkeun dan juga lana Ki atuh nanaon eta mah nya atuh Ki mangga Ki sampurasun Ki ampes. Saditinggalna ku budak ngorak tatanggana Kipalang teh. Kipalang satuluyna mujasmedi cenah. Hayang arek neangan ilapat jeung nyoba-nyoba ngamat cenah supaya den juga lah teh bisa kapanggih tapi bisa kapanggih deui tapi teu hasil. Dumasarkan hal eta Kipalang isukna geus sagedangdan deui kareprek nepungan anak buahna anu sejen sasat jalma anu sarua munyung kalawan jalan Kipalang. Den Widura katelahna hiji jalma beunghar kalawan jalan anu sasarna teu kapalang. Rek kumaha teu kitu. Keur mah eukeur munyung kasiduman katambah-tambah jalan usahana sasat make jalan anu salah oge. Eta we cenah manehna teh sok nginjem-nginjemkeun duit kalawan direntenkeun. Katamah-tamah ieu anu disebutkeun Den Widura teh resep pisan kana pamainan malah tika jadi bandarna pisan. Den Widura kakoncara jalma barangasan galak tur heuras katamah-tamah aya walasna anak buah nu jadi pagawena nu sarua kalakuanana deui. Barangasan galak jeung resep kana pamainan. Tapi dumasarkan hal eta oge anu jadi tinimangan Kipalang kareprek ngajakan Den Widura maksud ngalaksanakeun pamenta siluman. Kakocapkeun Kipalang anu geus aya di imahna Den Widura teh malahan geus disinghareupan ku Den Widura. Den Widura nyarita, "Bage aki bisa lurumpahun ka lorompok abdi gitu Ki. Tapi kuring teh ngarasa heran nahan teu aya ibar ti angalna kitu tah teu aya beja ti samemehna. Jeung deui hampura we aki moal arek ditanya waka ka itu ka dieu sabab bisi aya perkara anu penting kitu Ki. Sabab ku kuring katingalina mah jiga dari ya aki
ti karurumpaheun nya eta nepungan kuring di dieu kitu cenah ceuk Den Widura teh. Ditanya seperti gitu si Aki atau Aki Palang teh satuluyna ngawaler. Halus pisan eta kalakuan teh. Anjeun gasik nampi ka Aki jeung gancang nanya ka Aki supaya henteu ngabala-bah ka itu ka dieu ka mana-mana kalawan teu puguh kana jujutanana. Tapi benar pisan Aki teh aya kaperluan ka anjeun. Aya 2 jeung 3 kaperluan ka anjeun teh. Tapi ya kemae eta mah engke we diwangkongkeunana. Aki teh hayang duruh heula. Coba atuh aya sugan istilahna mah naonnya Aki teh hayang nginum heula atuh tah. Ari perkara anu kitu mah Aki geus dipangyokotkeun. Kayaknya sing sabar. Tapi ari Aki teh rineh atawa henteu ieu teh nyoba teh yeuh ulin ka dieu teh. Ari rineh nama rineh, tapi disebutkeun penting gak oge penting. Tapi ku Aki cek Aki teh mah urang sabar we ngawangkungkeunana. Sabab Aki teh sasat kudu istilah nama kudu beres ti mimiti ti katungtung teh. Ulah tika henteu naonnya istilah nama ka anjeunna teh pararuguh kitu tah. Ari kitu mah tuh halus pisan tah. Tuh geus aya kita. Sok si ieu laki nginum laki anu telat. Ceuk Den Widura anu ningali ka hiji lanyangna nyamperkeun ka ruang tengah atawa ka rohangan anu aya ieu 2 jalma kana ngasongkeun susuguh. Sababaraha waktu kaliwat Ki Palang geus nyaneut geus nginum jeung geus rineh kadenge Den Widura nyarita deui. Ki kuring teh anu nonnya anu pang tungtungna kitu nya urang pabandag gitu Ki. Kuring teh kapan ka imah Aki hayang dipangneangankeun hiji jimat teh Aki. Tapi mun hayang mah eta jimat teh anu bisa waduki sabab yen teu oge geuningan kuring teh loba nyang harupan jalma-jalma anu sebab kitu geuningan kinya lamun urang ngahijian jeung jalma anu EPSMR nya kabawa EPSMR. Tapi lamun urang huras ujung galak hijian oge jeung jalma anu huras jeung nu galak deui we. Tah ku kituna lain si kuring henteu naon teu kuat nyang harupanana tapi ngajaga bisi. Aya jalma anu ngadodoho tah ku kituna ceuk kuring oge hayang menta jimat mun bisa mah jimat anu bisa ngawedukeun ka kuring. Tah ku Aki geus ka cumponan can lamun aya eta Ki tong kudu ditanya deui ku kuring Aki bakal nya Aki oge geus naonnya tong boroning istilah nama syaratna lah istilah nama jang Aki nage geus disadiakeun Ki kitu cenah ceuk Den Widura teh. Ngadenge kana omongan Den Widura saperti kitu leng si Aki teh ngahuleng sabab heueuh cenah ieu Den Widura teh pernah kamanehan anak nepungan menta dipangneangankeun atawa dibere hiji pusaka atawa hiji jimat mangrupa naon we ngan inti nama anu bisa ngawedukeun sabab janga jaga diri cenah pagawean Den Widura teh sasat cicing dina perkara anu ngabutuhkeun kana eta jimat atawa nu hubungan anak jeung tindakan kekerasan. Tindakan kekerasan sagarupanya sabab osok ti kapasea jeung lawan-lawanna dina widang usaha utama nama dina pamainan. Tidinya Ki Palang aya cenah kapikir kumanehanana hiji ilham. Tah eta sabenerna mah Aden Aki teh ka dieu teh sasat arek jumponan kana kahayang Aden anu saperti eta. Tapi Aki teh jang masanggeunana sabab kudu naon istilah nama kudu masang ari jimat mah teu bisa sagawayah mikeunna oge. Kumaha gitu Ki? Aki teh ayeuna menta hiji kamar panyepen
anu osok dipake ku anjeun nyepen oge paragi eta. Lamun malam Jumaah anjeun nyuguh ge teu nanaon sarua eta oge. Sabab ieu pakarang ieu pusaka teh bisa disebutkeun ti dinya keneh. Tapi ngan ari nyuguh mah anjeun jang harta, ari hayeuna mah anjeun jang kajayaan. Utamana mah tadi ucok anjeun supaya waduk henteu beunang ku pakarang, henteu beunang istilah nama karoga halaku batur. Itu tah eta ge sok bisa diakeun ku kuring eta mah arek ayeuna arek iraha supaya teh hese ayeuna we atuhnya. Tuh mah atuh sok arek ayeuna mah non anu kudu disadiakeun teu naon meng taparupuyan we aki mah lojong menyan eta we hungkul. Sadia eta mah aya di kamar ge. Hayu atuh Ki. Cek Den Mudor Widura bangga jika anu haribet pisan sabab cenah manehanna arek diwaris arek dibere hiji jimat anu temahna manehna jadi bisa wenduk. Teu loba carita Ki Balang teh asup we cenah ieu dianterkeun ku Den Jugala asup ka kamar panyepen teh di jero kamar panyepen. Di jero kamar panyepen Ki Balang satuluy nama terus we cenah nyadiakeun parupuyan malahan mah sanggeus kitu mah geus siap sagala rupana geus beres itu ieuna manehna teh perlu we cenah nyeuneuh menyan teh kating parepet satuluy nama ngucapkeun jampe pamake ajian-ajian anak anu bisa nyambungkeun dirina ka alam siluman. Rep cenah ieu Ki Balang teh meureumkeun kana panana satuluy sajongleunan manehna cicing malahan mah katingali ungut-ungutan lamun aya anu nempokeun mah sabab Den Widura mah cicing we nungguan di tengah imah teu ngilu asup ka kamar panyepen sabab Ki Balang mungeun di hijian atawa hayang sorangan wae di kamar panyepen teh. Di jero kamar panyepen Ki Balang menta ka siluman lemburiling supaya siluman lemburiling bisa asup kana batu ali. Anu temahna eta batu ali teh bisa ngajadikeun Den Jugala leuwih rohaka dina tanagana kuat jeung menang wae dina gelutna lamun euker dibutuhkeun. Malahan mah lamun tika aya jalma anu ngaroha gahala oge atawa tika nibankeun pakarang-pakarang anu matak ngabahayakeun supaya henteu bisa neurak cenah alias weduk teh ku siluman lemburiling di saluyuan. Tapi cenah manehna moal rek pinah kana tempat anu disebutkeun batu ali teh manehna tetep we arek cicing dina wujud bedog buntet teh anu terus we dibawa ku si Aki Balang. Sabab kitu cenah nitahna siluman lemburiling teh ieu bedog teh kudu dibawa ku si Aki Balang. Ku kituna dina waktu harita keneh ieu siluman lemburiling nitahan we cenah ka hiji siluman anu sarua saktina anu sarua dina kamampuhanana tapi maksudna mah anu luhur dina ilmuna anu luhur dina kamampuhanana supaya asup jeung nyumponan kana kahayangna Den Widura teh supaya ieu jimat teh bisa ngajadikeun Den Widura atawa jalma anu nyekel kana eta jimat mangrupakeun batu ali supaya eta jalma anu nyekel kana batu ali teh jadi bedug ujung kuat. Sanggeus sagarupana beres mah Ki Balang teh keluar deui cenah ti kamar panyepen satuluyna mah diuk deui satuluyna manehna ngomong ka Den Widura bari ngasongkeun hiji batu ali anu geus dieusi cenah ku siluman teh. Ieu ujang Den Widura ieu teh ku Aki bieu geus dititipkeun yen diri anjeun ka batu ali ieu jeung ku Aki geus dititipkeun ieu anu kodam anu aya di jero batu ieu atawa anu ngeusi kana batu ali ieu geus dititipkeun ka diri ujang. Jadi ieu batu ali geus ngahiji jeung ujang sok papake. Lamun temahna ieu naon wae anu kahayang ku ujang tadi teh bisa kacumponan malahan mah ku ujang oge ayeuna bisa karasa kekuatan ujang kaahengan batu ieu sok we pake asaan ku ujang. Kitu cenah ceuk Ki Balang teh.
bari ngasongkeun kana batu ali anu bieu cenah geus dieusi ku siluman teh. Satu leuna eta batu ali teh ragamang cenah dicokot karak dicengkel oge ieu ku Den Widura teh karasa cenah sedut cenah nyeureud cara seperti anu kasetrum tapi kuring ngarenyed. Malahan mah Den Widura teh tika ngejatkeun kana leungeunna bari nyarita, oh ieu ge geuningan ngarenyed kieu. Eta di antara keahenganana ieu batu ali teh sok paksakeun. Malahan mah lamun ku anjeun dicekel bakal kerasa panas kitu cenah ceuk Ki Palang teh. Ngadenge kana hal eta Den Widura ngarasa katangtang hatena jeung penasaran cenah hayang nyobaan kana eta batu ali. Bener we pas ragamang dicekel karak dicabak oge geus karasa di ngarenyed tapi dipaksakeun. Malahan mah bener we samang-samang sa ieu batu ali dicekel kalawan pageuh dikebeulkeun ku manehna teh bener karasa panas tapi panasna lain panas anu nyongkap atawa tika nyeri, ieu mah panas semu haneut. Aya bener pisan kieu karasa panas tapi panasna teu panas-panas teuing nya kieu bisa kacekel keneh. Eta di antara mah sok pakekeun sok bacakeun ieu lapat ti ake ieu ceuk si Ki Palang bari mamatahan cenah kana hiji ajian jang make kana eta batu ali. Satu leuna eta lapan atawa ajian teh diucapkeun ku Den Widura. Sanggeusna kitu mah eta batu ali anu asalna panas teh sabiasana we karasa biasa wae. Sanggeus kitu mah dipasangkeun we batu ali teh dina ramona Den Widura dipake sakumaha ilaharna. Waktosna paratos cekap kanggo bagian nu ayeuna kumaha lajengan anak ieu Ki Palang teh nama mawa batur saja nih aya tokoh ajar ieu Den Widura cenah ieu kumaha ieu lajengan cariosna ieu dina lalakon nakalakeun siluman. Seri nama ieu teh seri siluman piet ieu seri kedua tapi siluman pietna can kanyaritakeun cenah ieu keun nya urang arumukeun ieu cenah ieu urang paju wae kumaha galetuk batuna cenah ieu kecebur caina supaya beres roes supaya teu penasaran. Makanya diantos wae dina video-video salajengna. Wilujeng patepang deui. Permio.